guling. Aya sasak anu jadi paninungan kuring. Sasak panjang nu nepungkeun Bandung Cianjur, liliwatan Balarea mentas Walungan Citarum. Nu katelahna nya sasak Raja Mandala, sasak cukang palantara cinta kuring jeung manehna. Cinta mimiti nu cenah hese pohona, lami ngancik dina hati, sumelap lilana rasa. Di sasak Raja kaleket hate deg-degan, kasasak Raja Mandala hayang gerang ngai berang, yen kuring ngejeung manehna kiwari geus baranahan. Di bekuloneun pengkolan nu kasaguling, aya sasak anu jadi paninungan kuring. Sasak panjang nu nepungkeun Bandung Cianjur, liliwatan Citarum. Nu katelahna nya sasak Raja Mandala, sasak cukang palantara cinta kuring jeung manehna. Cinta mimiti nu cenah hese pohona, lami ngancik dina hati, sumelap lilana rasa. Di sasak Raja Mandala hotel kelet nu munggaran, rek ngajak pacaket soca, kaleket hate deg-degan, kasasak Raja nyiaran bukan kekurangan, gaji sabulan tenyukupan, tungtung naguda gade bari jeung capek hate, barang geus numpuk di pagade, geus bagadekeun kebutuhan teu eureureuh,
jeung sakola unggal bulan teu boga. Alah lieur euy aya nu ngabejaan, mun butuh kaperluan nginjem teu hararesi cukup make KTP nurutan tatangga kakosipa. Milik mah sahanyaho anu penting di imah ngejo. Nu penting mah di imah ngejo. Kurangan gaji sabulan teu nyukupan, tungtung naguda gade bari jeung capek hate barang geus numpuk di pagade. Aduh lieur kumaha ieu hirup ya Gusti ampun. Kabutuhan teu eureun keur listrik jeung sakola unggal bulan teu boga. Aya nu ngabejaan, mun butuh kaperluan nginjem teu hararese cukup make KTP nurutan tatangga kakosipa. Pokona marean lelah capek atuh dah hirup teh, tapi keun we nikmati.